Perkenalkan, nami abdi Raka Resa Putra kelas 8B. Di dieu abdi bade janten presenter warta berita. Di dieu kuring rek mawa bejanganaan salah sahiji kawijakan Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi nyaeta ngirim budak bangal ka balak militer. Dina hal ieu Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi nyieun kawijakan sangkan rumaja bangal dikirimkeun ka balak militer pikeun dibimbing jeung dibina sangkan jadi budak anu hade. Jeung ku kawijakan ieu para kolot anu marangkalihna diajak ka balak militer kacida nganuhunkeunana sarta ngahartukeun nuhun ka Bapak Deddy Mulyadi. Sakitu wartos anu kusip kuring didugikeun hatur nuhun.